setiap-tiap barang anu dihakan terido geuning jadi panyakit karasana nyeri beuteung ku akang. Udah si akang bibitira kajak ngabega jibere coge lain jeung hayang euy gua Kang. Kana jalan bener teh hayang daek salat ngajalankeun anu 5 waktu perintah Allah Subhanahu wa taala. Oh nya tak kitu. Caira Kang urang dek eling ka pangeran teh si akang geus nyaho jalanna. Naon? Geus nyaho jalanna eling ka pangeran. Oh pokokna mah urang cing boga rasa jeung rumasya we. Kanikmatan pangeran nu geus karasa ku urang teh geus teu ka itu. Kang uing dek najakeun ka si akang sok ngomong ka jero. Ya. Hiji waktu kuwi kadenge si akang teh sok ngomong ka jero deui Allah aing gua Kang deui Allah aing sok kadenge. Ya. Heeh kumaha? Uing dek najakeun Kang pangeran sabaraha hiji. Naon? Pangeran Allah. Oh eta mah hiji. Hiji ya Kang, hiji. Eri manusia hiji. Wah iya manusia hiji gini bebalatak. Oh eta mah jumlahna. Naon sababna manusia hiji? Da puguh rasana hiji. Heuh. Rasana hiji, rasana kumaha? Rahasia Kang Jin. Ya, kan ngarti. Rasana hiji gerapek ayeuna urang ngadahar uyah kumaha maneh? Asin. Hah? Ngadahar uyah kumaha rasana? Acin. Cing bentes atuh. Acin. Ya, ini udah bisa. Acin mah tukang nyeun baju wayang di Padalarang. Daon atuh. Asin. Asin jika ieu ge. Asin. Dah. Jadi aya awewe aya lalaki teh manusia Eta mah sifatna. Aya kolot aya budak geuning aya di aya aki-aki Bongan sabab di dunia teh dua papasangan berang puting. Coba lamun eueuh berang puting tahun minggu eta poe da moal ngolotan jelema teh. Ari pangeran teh hiji nya Kang. Hiji. Kumaha lamun aya pangeran dua gitu dah. Oh, ari ilain. Lamun aya pangeran dua kajadianana, kumaha tah lamun aya pangeran dua? Bisa jadi lir ibarat dua pangarang. Tukang ngarang duaan, tangtu moal sarua karanganana euy. Kitu ya Kang teh. Naon sababna disebut alam? Naon? Ieu dunya disebut alam. Disebut alam. Ya, naon sababna ji Kang? Ya. Sakur iwa ti Gusti Allah eta kabeh disebutna teh alam. Kumaha ari sifatna alam Kang? Ari sifatna alam teh nyaeta anyar. Jadi sifatnya alam teh anyar. Sabab ayana kaatawa kawitna tina henteu aya. Jadi disebut anyar teh sabab ayana teh kawitna henteu aya. Satiap-tiap henteu aya jadi aya eta disebutna anyar. Oh kitu ya Kang disebutna anyar. Sapertina bae ayeuna gedong, sakola, mobil, kapal udara, radio jeung sajabana di eta ayeuna geus aya anu tadina henteu aya teh yakin eta teh barang anyar. Kang, Daun. Ari Gusti Allah teh kagungan ibu raba. Oh, kumaha? Gusti Allah bogaeun indung bapa. Oh, ari ilahi. Bener kudu talepeh dah. Henteu. Gusti Allah teh teu kagungan ibu, teu kagungan rama. Nah saha atuh nu ngajadikeun Gusti Allah teh Kang? Anu ngajadikeun Gusti Allah nya eueuh. Sama sakali henteu aya nu ngajadikeun anjeunna. Upama kitu Gusti Allah teh jadi kusorangan ya tuh Kang ya. Ya heueuh. Maha suci atawa Gusti Allah teh jadi kunyalira. Kelaran Kang ari Gusti Allah sok baot. Ya. Gusti Allah sok baot paeh.
henteu Gusti Allah maju menang salamina moal bakal maut. Upama Gusti Allah maut kumaha aya kaya. Jadi saha lebeuna nu guremkeun. Lamun Gusti Allah maut meureun tangtu sarua jeung alam anu anyar ieu. Kelana Kang ari Gusti Allah kagungan putra adakan gitu. Heuh bener kudu talete euy. Henteu Kumaha Kang? henteu Gusti Allah teh henteu kagungan putra, henteu diputrakeun. Kelana Kang uih lejajakeun ari Gusti Allah teh kagungan rejang teu. Rejang sagu. Lain atuh. Kagungan babu gitu tah. Henteu. Gusti Allah teu pisan-pisan aya nu nyarengan sareng henteu kagungan saderek. Oh gitu ya Kang. Jadi itu putraan itu bukan dulur gitu. Jadi uing nuhun dibere cang. Tak ina urang carana ibadah ka pangeran teh kudu kumaha Kang dah. Seperti dah urang bisa baca Quran. Jadi urang teh lamun ibadah ka pangeran kumaha carana? Bisa baca Quran, bisa baca hadis, eta ka abus ibadah, Eta mah diajar. Diajar rek ibadah. Diajar ya Kang. Diajar. Astagfirullahaladzim. Ai ibadah nu sabenerna ka pangeran. Ibadah nu sabenerna ka pangeran mah pigawe parintahanana. Jauhan cegahanana, sopan santun ka sasama. Jadi urang laku lampah ngabegaki atawa jopet, atawa balik, atawa babok-babokan, main jeung sajabana teh goreng ya Kang. Goreng ta eta teh nu diharamkeun ku agama ulah. Astagfirullahaladzim. Muga Gusti kahampura ka jisim abdi tidak dosa alit. Muga-muga tidak dosa agung si jadi alit, tidak dosa alit si jadi eueuh pisan. Tak kitu muga-muga we Gusti anu kagungan urang sarerea, muga-muga kahampura ya Kang. Mudah-mudahan amin. Ke uing Kang dek dayakeun. Uing ayeuna mencari hampura ka pangeran. Nya, Kumaha lamun pangeran ngajawab Kang? kumaha ngajawabna? Cenah beureujang naon ari maneh hampura. Ulu. Jadi Kieu ibarat ieu. Ibarat lamun urang ngucapkeun astagfirullahaladzim. nya, Dulu hartina teh weureun muga Gusti ngahampura ka abdi. nya. Tah ayeuna Gusti ngajawab cenah weureun jang naon cucu gigian teh hampura ti aing. Ya. Tah kumaha ngajawabna? Ya, jawab kumaneh. Kumaha? Jangan hampura gitu ka batur. Oh jadi uing mencari hampura ka Gusti teh jadi urang teh kudu ngahampura ka batur. Lamun batur minta dihampura ka urang geuwat hampura. Oh gitu ya Kang? Gitu. Jadi urang teh kudu hampuraan, asyak hampura ka batur. Oh jadi ngarti Kang gitu mah uing deui aro ka karek ngarti. Syukur ai geus ngarti onaman. Jadi Gusti Allah teh ya Kang seumaheun urang. Semaheun urang sararea ngan carana kumaha kudu bener-bener urang pigawe parintahanana ceuk ulah ge. Geuning Kang jeung uing ngabega bangsa tuh wae. Berarti eta teh salah. Heueuh salah ta ayeuna urang insaf. Urang insaf ya Kang? Urang insaf. Sabaraha hiji insafna? Ye, hoya urang insaf teh mimiti ayeuna urang kudu eling ka Allah Subhanahu wa taala. Kudu bener kudu bagur. Nya. Kumaha? Kapan aya dina kateranganana inna sholata tanha anil fasai wa mungkar. Salat eta nu bakal ngahalangan kana kalacutan jeung kamungkaran. Ta eta mah teu di waktu saban menit, saban detik, saban kiceup, saban angseus, saban ret kakenca jeung kakatuhu, urang ulah petot eling ka Gustina. Di mana wae keur kumaha wae maneh terus eling ka Pangeran. Pan kitu. Iya Kang ngarti uing. Tah kitu urang teh kudu bener bagur ti samet ayeuna mah. Jadi ya Kang, rieu bener bagur teh di mana datangna teh Kang? Tina taufik. Nya eta anu disebut taufik teh kereteg hate anu mawa jalan kana kabeneran. Ta eta taufik.
Ari hidayah Kang dini aya paribasa wabillahi taufiq wal hidayah jadi gitu Kang teh kumaha sok taufik teh keur tegeh hate nu mawa jalan kana kabeneran aya hidayah teh nya teh pitulung jadi yakin eta manusia teh geus meunang taufik hidayah pangeran gitu ya Kang mudah-mudahan urang cing urang taufik ya Kang